Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng nu kasep ngaraja dewek bagian kadalapan. Ieu anu nganggitna nyaeta Ki Masram. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Tunda heula lalakon Asep Parman ayeuna urang dongengkeun deui Maryam nu geulis lila katunda. Tisaprak Asep Parman gelut jeung pansenik teh hate Maryam jadi teu tenang, berang teu ngeunah dahar. Peuting teu woleh nyaring sabab pikirna kaganggu manghariwangkeun kana kasalamatan Asep Parman. Sahanteuna kapanutan saha PAWW-na nu teu melang teu hariwang komo ieu gelut jeung anak kolonel Walanda. Da zaman harita mah ulah boro nyiksa kitu ka Walanda teh dalah kakara ngomongkeun oge geus berat hukumanana. Jadi Maryam teh hariwang sieun panutan digebloskeun ka panjara komo sanggeus kadatangan ku pansenik nu ngabejaan yen Asep Parman geus di panjara mah Maryam beuki ruksak wae pikirna teh. Ngan teu kungsi lila ti harita Maryam meunang beja yen Asep Parman geus lolos ti panjara nya hatena rada tenang. Tapi tetep kahariwang mah aya sabab sieun katewak deui heug wae dihukum leuwih berat. Kumaha mun seug panutan nepi ka binasa jeung saha manehanana? Eta pisan nu dipake pikir ku Maryam teh nepi ka akhirna gering ngalang layung. Juragan Sasmita ge jadi kabawakeun pusing nempo anak sarupa kitu teh sering eta oge ngabebenjokeun ku rupa-rupa kagumbiraan. Tapi Maryam tetep teu beunang dibebenjokeun. Nepi ka Juragan Sasmita ngegeruan Maryam. Gancang Maryam nyamperkeun, gek diuk hareupeun bapana. Pok wae manehna nanya. Bade aya naon, Pak? Kieu geura. Apa teh kaci daherana? Nempo Maryam unggal poe ngulubut wae teh. Cing bapa hayang nyaho naon dipake pikir teh. Pok geura wakca bejakeun ka bapa. Da teu nanaon Pak. Rada ieu we abdi teh. Rada teu raraos. Piraku deui ari teu ngarareunah awak mah. Apan kamari ka dokter. Meureun Maryam mah aya nu terus terang we. Nah nya Maryam teh mikiran Asep Parman. Ditanya kitu mah Maryam ngahulang bingung mungkir kumaha nganyakeun kumaha pikir motor neangan akal nu baris bisa ngahampangkeun kana kasusahanana. Tetela ceuk pikirna yen manehna teh kudu wakca balaka atuh akhirna mah pok bae nyarita. Duh Bapak, abdi teh rumaos wae. Da kedah dikumahakeun deui hate abdi teh. Tos kabandang ku anjeunna abdi moal tiasa aman upami teu laksana ka Kang Asep. Tingawitan pendak sareng anjeunna abdi rumaos kabandang. Dugi ka ayeuna oge hate abdi mika emut wae teu tiasa pisan dibangbalerkeun. Abdi hoyong pendak sareng Kang Asep. Paingan teu aya angkat ka dieu da geuning anjeunna teh dipenjarakeun gara-gara riributan sareng pansenik teh. Bapak, kumaha atuh abdi teh? Maryam bari neuteup ka Juragan Sasmita bapana. Kunaon atuh mimitina nepi ka ribut jeung pansenik teh? Kawitna mah padah Kang Asep sumping ka dieu ari ku abdi teh ditampi we da abdina oge rumaos mika hoyong. Nya kitu deui Kang Asep dugi katras pakait ati pacantel hate. Nuju kitu pansenik dongkap jol nyentak wae nyerekan ka Kang Asep dugi katras dergalungan. Nya pansenik kabur teu kiateun ngalayanan. Enjingna menak wartos yen Kang Asep teh dicandak ku ramana pansenik. Nya eta teras dipenjarakeun. Mung sawengi Kang Asep tos lolos deui. Nya dugi ka ayeuna Kang Asep teu aya wartosna. Ari abdi mah manghariwangkeun sok sieun Kang Asep cilaka, ceuk Maryam ngajelaskeun kajadian nu geus kaalamanana. Oh, lamun kitu matang tu bahaya. Asep Parman tang tu jadi buronan.
Nah atuhnya make nekat ngaloloskeun diri padahal mun cicing ge moal matak berat hukumanana ceuk Juragan Sasmita bari gogodag. Bapak kumaha atuh abdi teh, da abdi cinta pisan ka anjeunna, dugi ka abdi sarupa kieu oge gara-gara ngemutan wae anjeunna. Abdi moal kiat saupami kedah teras-terasan kieu mah. Ari Maryam asa ku araneh teuing make ngumahakeun ka apa sagala jeung naha make mimbogoh ka lalaki nu jadi buronan. Bener Bapa oge doa ti bareto oge doa ngan ari ayeuna kieu mah Bapa jadi era pira aku Bapa kudu boga minantu penjahat. Ari model pejuang mah dibeberi ku Belanda oge geus logis turu Bapa muji moal nyela da eta mah jadi pemberontak keur ngabela bangsa katut negara. Ari kieu dibeberi jadi penjahat wah alusna geurape ku Maryam pikiran. Nah Maryam nurek senang boga salaki ka penjahat. Juragan Sasmita nyoba ngelingan tapi Maryam teu beunang pisan dielingan sanajan Asep Parman sakumaha jahat oge. Ari manehna mah tetep wae mika bogoh mika cinta geus teu bisa diulah-ulah. Bapak, ari sanggem abdi mah teu jahat. Pira oge geura dosa sakitu. Piraku kedah lami di penjara. Kang Parman tetep panutan abdi. Tapi sanajan maksa oge Maryam teh moal bisa senang kahareupna. Cek Bapa mah geus tong mikiran Parman. Da lalaki nu kasep teh pabalatak nu beunghar loba. Nah ngeukehan teuing. Ari Bapa mah lain teu satuju ngan karunya ka Maryam. Karunya da rumah tanggana oge moal bener tentrem kawas batur. Geura pikir ku Maryam, pikir nu leuwih mateng. Ulah janji bogoh jol gaprok wae da kaduhung mah tarati heula. Ceuk Juragan Sasmita terus-terusan ngelingan ka anakna nyaeta Maryam. Kanggo abdi mah teu aya deui pameget nu dipika cinta lian ti Kang Parman. Abdi moal boga salaki upami teu kalaksanakeun heula ka Kang Parman mah Maryam tetep aya dina pamadeganana. Nah moal era boga salaki ka penjahat. Moal Pak, da abdi mah cinta. Nah moal kaduhung di akhirna. Moal Pak, ari parantos rumah tangga mah raos teu raos oge karaos ku abdi. Senang teu senang ku abdi dilaksanakeun. Disaluyuan ku Bapa nuhun, henteu disaluyuan teu sawios. Abdi mah bade maksa ngalaksanakeun heula kapanasaran. Ceuk Maryam nepi ka wani ngomong kitu tina ku geus kaedanan ku Asep Parman. Manehna keukeuh hayang kalaksanakeun heula kawin ka Asep Parman. Atuh Juragan Sasmita oge jadi bingung. Nya tujuan kumaha ari teu nya tujuan kumaha. Kapaksa ngelehan sabab mun dicarek mah sok sieun Maryam geuringna beuki kacida. Da kakarasa kitu oge maneh geus pikahariwangeun komo lamun teu disatujuan. Ari geus reka mana neanganana apan ayeuna oge Parman teh keur jadi buronan. Geus tangtu cicingna oge moal matuh di hiji tempat. Boa geus eueuh di Bandung meureun Parman teh. Bade dipilari heula we ka bumina. Da caket ieu di Ciberem. Kumaha mun eueuh di imahna? Nareka mana deui geura neanganana. Da ceuk Bapa mah kalah ka ngaruksak awak. Piraku kudu kukurilingan neangan mah. Jeung biheung kapanggih da boro-boro Maryam sifat awewe geuning tantara walana nu ratus-ratus oge teu bisa manggihan. Sanaos katungtung jagat oge ku abdi bade dipilarian. Abdi moal wakamulih mun teu acan pendak sareng Kang Parman. Ulah kitu Maryam, ulah nekat teuing ari rek neangan mah neangan we ulah nepi ka teu balik sagala. Nah Maryam teh teu nyaa ka Bapa. Maryam nyaan nya bogohna teh. Kanggo naon geura abdi hirup ge ari teu sareng kabungahan mah Maryam siga nu geus pondok pangharepan. Nanaon ge kudu sabar, sadar jeung tawakal ulah pondok pangharepan teuing. Lebar ku awak bet kawas nu aral bae Maryam mah.
muhun bade dipilari heula ka bumina. Rek iraha ulah ayeuna geus burit kajian isukan bae isuk-isuk nyaeta Pak bade ayeuna keunda caket ieu bade kana sado bae supados teu keung teuing. Maryam ceuk Maryam bari jung cengkat nangtung. Nyari kekeh maksa mah pek wae ngan sing hati-hati di jalan. Engke geura ambeh aman mah sakedeung deui kana sadomang sarapai. Tu geuning geus ngaliwat ceuk Juragan Sasmita bari terus ngagorowan tukang sado nu ngaliwat ka buruanana. Maryam dangdan heula manis satakara kabak da eta cenah bakal papanggih jeung panutan. Sanggeus beres kakara kaluar celakana sado geek diuk tukangeun kusir. Teu lila sado ngageleuyeung kakalerekeun dianteur ku paneuteup Juragan Sasmita nu pinuh kahariwang. Demi harita Bapak Rukmana jeung Ibu Hasanah teh keur mangkat kana cager. Ayeuna mah geus bisa kaluar ngan paroman tetep eueuh kaberagan sanajan kumang sogot sok sering dihibur ge tetep bae teu beunang pisan dibangbalerkeun. Karaheut hate tetep karasa nyerina. Komo mun ras ingat waktu keur disiksa ku anakna mah sok terus ngalimba asa kagagas sahanteuna sifat ningkolot. Najan bener gudang hampura ge ari kitu-kitu teuing mah pamiarsa moal ngahampura. Lahir ngahampura tapi batin henteu nya kitu pisan Parukmana jeung Ibu Hasanah. Batinna ruksa kabina-bina nyeri perih ku sifat nu jadi anak. Sakitunya totomplokan naon kahayangna teu boleh dicumponan beteu nyangka sacongo buuk anakna bakal mulang tarima ku kanyerian. Boro gede harapan anakna bakal jadi jelema soleh tur luhur budi bisa ngajamin kakolot mun geus rompo. Tapi ayeuna bet pasalia jeung pangharepan anak rek ngabinasa bet kacida teuing leuwih-leuwih ti sifat sato. Kawas jelema gelo teu boga ingetan waras. Benar gede kanyaah ge ari geus bukti kitu mah Bapak Rukmana jeung Ibu Hasanah luas ngucapkeun supata malah harita oge hatena mah geus teu ngarepkeun panggih deui. Kahayang mah cenah salangit oge embung jeung Asep Parman teh. Kulantaran hayang tenang pikiran Ibu Hasanah jeung Bapak Rukmana geus teu nginget-nginget anakna rek cilaka rek salamet rek senang rek susah. Moal rek inget ka Asep Parman sumawana Ibu Hasanah jeung Bapak Rukmana ge moal rek ngaku anak. Saperti biasa sore harita ge Ibu Hasanah jeung Bapak Rukmana ngadarawung di tepas hareup ngadon ngabang brangkeun pikir. Mang Ibu Hasanah ngageruan ka Mang Sogot nu digeruan gancang nyamperkeun bari pok nanya semunu hormat. Pada miwarang naon juragan? Pangmawakeun cai lain ninyo cai kopi bieu teh ceuk Bapak Rukmana. Sumuhun nuju usun sakedapi oge ngagolak parantos saheng nembe teh. Syukur buru Mang aya nginum cipanas di tadi kuring teh. Sumuhun mangga juragan ceuk Mang Sogot deui bari terus ka tukang rek ninyo kopi teu lila geus datang deui bari nanggeuy baki dieusi 2 gelas cikopi sok ditunda luhureun meja. Pangnyokotkeun surutu Mang. Berebet Mang Sogot ka tukang deui nyokot surutu song diasongkeun barang rek ngaleos ku Bapak Rukmana ditahan pokna teh. Rek ka mana deui Mang? Geus cicing di dieu. Tak diuk didinya teuing kunaon bet sono ka Mang teh. Padahal panggih unggal poe nya Mang. Nah kunaon atuh juragan teh? Mang Sogot semu heran gek manehna diuk. Teuing atuh Mang abdi oge bet teu ngarareunah hate siga-siga nu rek nyang harepan musibat gede. Pikiran teu pararuguh, awak leuleus. Bakal aya naon atuh nya Mang? Ibu Hasanah mairan. Ari sanggam abdi mah ulah seueur teuing emutan kan eta mah raosan wae panginten. Maklum juragan teh gugah teu damang tenangkeun we ayeuna mah da sakedahna seueur hiburan supados juragan tiasa enggal damang deui sapertos bihala bihari ceuk Mang Sogot.
manehna teu waleh heran ngadenge dunungan kitu teh geus teg wae manehna mah nyangka goreng da biasana mun beda rasa kitu teh sok goreng akibatna. Da kamari mah teu ngareunah model ayeuna. Sanajan keur gering pernah oge biasa we hate mah tenang teu kawas ayeuna. Sok hariwang mangkuring mah sok sieun ceuk Bapa Rukmana nyaritana teu bisa kebat. Sumuhun sun eta mah peraosan wae sing tenang we juragan mah ulah seueur emutan upami ayana naon mah mang nu tanggal walar. Keur kitu ti jalan aya mojang nu nempo wae ka imah siga-siga nu keur neangan jelema ku Bapa Rukmana terus diteuteup sup eta mojang teh kaburuan horeng eta teh Maryam nu keur neangan imah Asep Parman. Kabeneran jol meneran asup kadinya pok Maryam nanya, "Punten bade tumaros, dupi bumina Asep Parman teh palih mana?" Gebeg pribumi ngagabeg komo Bapa Rukmana jeung Ibu Hasanah mah reuas ka bina-bina ti baheula oge can pernah aya awewe nu nanyakeun Asep Parman. Tapi naha ayeuna? Nah saha cenah eta teh? Nah kabogoh Asep Parman atawa tunanganana? Kitu ceuk pikir Bapa Rukmana. Leres di dieu mung ayeuna mah nuju teu aya dupi neng teh saha teh da bapa mah asa nembe pisan tepang. Upami dipercanten mah abdi teh Maryam tunanganana Kang Parman. Ceuk Maryam teh era-era ngaku tunangan puguh Bapa Rukmana beuki ngaranjug ret neuteup pok nanya deui, "Bapa teh ramana? Naha mani teu terang gaduh piminantuan nu leres ieu teh Neng?" Bapa Rukmana bari neuteup semunu hayang menang kapastian. "Laras Pak." Maryam atoheun jol solongkrong we munjungan ka Bapa Rukmana terus ka Ibu Hasanah mangsogot ge teu kaliwat. Sanajan ka anak keur micua tapi Ibu Hasanah jeung Bapa Rukmana teu ngewa ari ka Maryam mah kapaksa diaku dibawa ka jero. Gek Maryam diuk sajeroning kitu teh hatena teu waleh muji kana kaagrengan imah Asep Parman. Hate bungah bakal boga salaki beunghar, bakal boga mitoha bager da puguh teu nyaho mun Asep Parman geus disatruku kolot-kolotna. Rarawasnya di dieu mah. Sarawas-rawasna we Neng, jawab Ibu Hasanah. Dupi Neng teh tos lami kekenalan sareng Asep Parman teh parantos panginten genap sasih mah. Oloh tos lami nya. Nah atuh Neng tara ameng ka dieu. Manawi Pak izin sareng Kang Parmana deui teu masihan terang nya upami tos terang kieu mah tangtos abdi ge sering amengan ka dieu. Dupi Kang Parman teh ayeuna nuju angkat ka mana? Maryam nanyakeun Asep Parman. Duka dati enjing angkatna teh duka bade wih duka moal. Tembal Ibu Hasanah teu wani terus terang jeung sifatna ge tetep dareh deh sabab hariwang sieun Maryam raheut hatena. Isin-isin oge abdi teh ngabujeng we ka dieu datos lami aya kana sasasihna Kang Parman teu aya nepangan. Abdi mah hariwang bilih teu damang. Nya nuhun we atuh Neng, ceuk Ibu Hasanah. Subuh bingung sabab kudu kumaha nying hareupanana. Sedang Asep Parman eueuh. Komo sanggeus tetela yen Maryam rek ngadaguan mah beuki bingungeun wae ari keur Maryam mah aya alesan. Sabab harita teh ger hujan ngagebret atuh nepi ka jam 8 peuting teh Maryam masih keneh aya di imah Bapa Rukmana. Malah geus dalahar sagala rupa sedang kaayaan di luar beuki tiiseun. Tos we atuh Neng kulem di dieu. Dapun biang milih dedepeun. Sawios teu aya sumping mah abdi bade wangsul. Engke tos raat hujan sawios enjing ka dieu deui. Nepi ka jam 10 hujan ngagebret keneh di luar poek mongkleng buta rajin sora sasatuan leutik meni jengeer patembalan. Kira-kira jam 10:30 kolebat.
kolebat. Di luar katempo aya dua bayangan ngolebat. Eta dua bayangan teh ngadeketan imah Bapak Rukmana. Horeng eta teh Asep Parman jeung si Loreng nu maksudna rek ngarampok raja kaya kolotna. Bari sakalian cenah rek ngabinasa da kagok cenah dihirupkeun oge bisi jadi gangguan engkena duanana geus nekad eueuh ka hariwang. Boh Asep Parman, boh si Loreng pada ditergos hideung. Siat bedog dilugas, kurilap cahyana ngakurilap. Katojo ku kingkilaban. Celeng Asep Parman luncat dituturkeun ku si Loreng. Katayap ngadeketan panto dapur. Sok cekel selot nareng. Cek Asep Parman nita ka si Loreng, gog si Loreng cingogo siat ngeluarkeun peso balati. Bubuhan geus loba pangalaman jeung geus malimna deui ari kana ngabongkar mah da teu lila panto geus ngagebrai muka. Sup duanana arah sup ka jero. Keheula cek Asep Parman bari eureun terus mukakeun reregan kamar gigireunana nyaeta kamar Mang Sogot tetela kosong. Da puguh Mang Sogot can sare harita teh maturan keneh dununganana di hareup sabab Maryam can keneh balik. Napa saha Asep? Si Sogot, tapi eueuh euy. Di hareup keneh meureun jeung kolot dewek. Hayu. Cek Asep Parman terus kaharep dibarengan ku si Loreng lempang na ngatayap teu nimbulkeun sora nepi ka nu dihareup teu curiga pisan ngan Bapak Rukmana nu katempona teu tenang teh mes ret ngaliekan ka tukang hatena beuki dugdeg humar-humir kawas nu geus meunang wirasat nu teu hade. Aya naon Pak ningalan wae ka pengker teh? Cek Ibu Hasanah. Teu naon, tembal Bapak Rukmana. Salingkar Asep Parman jeung si Loreng nyumput tukangan reregan barang ret Asep Parman nempok ka hareup gebeg manehna ngagabag sabab nempok Maryam. Sakedapan mah manehna ngahulang, nah cenah Maryam make aya di dieu. Rek naon cenah? Nah nyusul-nyusul aing, pedah aing geus lila teu datang ka imahna. Bisa jadi. Keun bae lah ambeh ku aing sakalian rek dibawa. Hahaha. Milik iyo aing kitu cek rentas hate Asep Parman. Ayo Sep, buru-buru orang beresan. Rek ngadaguan deui naon? Itu reng, bebene dewek meureun ka dieuna teh nyusul-nyusul dewek euy. Itu nu gelis. Sakalian we bawa. Sok buru-buru euy, bisa kaburu kanyahoan ku maranehna. Cek si Loreng. Milik gede ya mah euy. Duit menang bebene ka bawa. Hahaha. Sok maneh ti hareup. Cek Asep Parman bangun bungaheun pisan. Si Loreng mesat heula bedog nageus kitu terus ngatayap ka nu keur ngariung salingkar muru katukangan Parukmana jeung Ibu Hasanah. Ari hate mah geus teu sabar hayang gara maragatkeun nyawa Parukmana jeung Ibu Hasanah. Sanggeus aya di tempat nu merenah si Loreng jeung Asep Parman ngatayap ngadeuketan. Ku Bapak Rukmana jeung Ibu Hasanah mah teu katempoeun sabab aya tukangan ari ku Maryam mah jelas katingali. Atuh puguh Maryam ngaranjug jerit bae ngajerit. Bangsat, aya bangsat. Mana? Cek Bapak Rukmana bari ngalieu ka tukang bareng jeung kitu si Loreng luncat bari ngahembatkeun bedogna ngarah kana beuheung Bapak Rukmana. Eta kajadian teh gancang pisan nepi ka Ibu Hasanah mah terus leuleus taya tangan pangawasa hate geus teu nyangka tangtu Bapak Rukmana teh perlaya kasabet bedog. Awas Bapak, aduh tobat teuing Gusti. Ibu Hasanah ngajerit tarik nakar manehna terus ka sisi nya kitu deui Maryam gancang nyamperkeun Ibu Hasanah gabrug ngarontok terus ngahep-hep. Ngan Mang Sogot nu tenang teh manehna maju hatena geus nekat dek bumela toh pati jiwa raga pikeun ngabela dununganana. Siap pasang kuda-kuda. Si Loreng nafsuna ka bina-bina bedog dihembat tarik naker hiuk sorana mending bangbaraan ngahiuk ngarah beuheung Bapak Rukmana. Tapi Bapak Rukmana ge teu cicingeun bener manehna teh keur gering tapi ari nempo bahaya kitu mah hatena nekat rek ngalawan. Awak leuleus ge dipaksakeun ngan sakilat pigelang leungeun si Loreng ditembak kalawan masih keneh tetep diuk. Bapak Rukmana ngabantingkeun awak si Loreng kalayang. Bro Gomrang si Loreng ngalayang terus neunggar lomari kaca nepi ka abut-abutan belingna ancur patulayah
ngan aneh si loreng mah teu naon-naon ulah boro cacad ieu mah terahet-rahet acan. Ieu teh pertanda yen si loreng teu jore-jore manehna luhur elmuna. Bapa Rukmana teu micen kasempetan koreja cengkat srog pasang kuda-kuda ngadaguan si loreng hudang. Nah atuh keur kitu teu kanyahoan ase Parman loncat rek ngabongohan ngadek ti tukang. Tapi untung kaburu kanyahoan kumang sogot loncat sukunangan sakilat najong leungeun ase Parman. Waktosna kabujang see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.